Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak, kakuping tapi teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek, rame ngan jiga nu aramek. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayah sadaqallahul azim. Pini sepuh para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wa muslimat tinu taat pikanu edan. Sabab anu hadir rupa-rupa anu cager nu bager nu lieur aya pasti. Alus kudu kabeh aya nu cager sing beki cager, nu lieur sing jadi cager. Kan itu manfaat pengajian teh. Alhamdulillah janji Kang Kusnadi ngonang sim kuring 6 bulan sakali gara-gara HP-na leungit di Malaysia. Nomor kuringna leungit jadi buntu, ari kuring rek nelpon gengsi gitu. Tah kamari sim kuring nelpon deui meuni cing pangangkatkeun tah ngahalangan. Eta tah kitu angka tuh pan jadi jelas. Alhamdulillah sim kuring kamari silaturahmi nelpon sasi kamari teh meuni anjeunna teh ngajenghok bari jiga nu bunga. Alhamdulillah ayi cek itu. Akang teh leungit HP di Malaysia cek itu. Resepeun meureun Kang HP-na alus sing nu beli mah alhamdulillah digolerkeun ge nu nyokot da goreng HP-na. Itu jadi silaturahmi nyambung deui langsung anjeunna nagih geus lila urang pada heran cek simuring mangga milari waktos. Alhamdulillah waktos ayeuna. Jadi teh meureun sawengi deui ayeuna jarang wengi isuk kuring teh aya keneh di Indonesia teh. Ngenjing wengi sim kuring bade ka Kuningan, bada ti Kuningan teras keras Kacengkareng. Margi dinten enjing aya sananya Salasa dinten Rebo enjing-enjing sim kuring bade umroh. Pidoana ti sadayana mudah-mudahan sing sehat. Balik di tanggal 24, tanggal 25 geus ngaji deui. Jadwal pika bulan Agustus tinggal sapoe deui nu kosong tanggal 21. Jadi pengumuman bisa anu ngonang wayahna tanggal 21 we tah. Lamun erek bulan September maklum payu wae uing mah teh kumaha da. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat sim kuring ya ceramah ya dibere materi ya ti duanana ti Kang Kusnadi jeung ti Kabag Kesra ya. Kabag Kesrana Kiai sakorep ti IAIN kabeh bareng tah. Kusabab kitu tadi mere PR ke kuring. Pertanyaan Sayyidina Umar naon maksiat naon geus digawe ku maraneh kan eta. Wassalam we. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing lu ngajawab teh gitu. Iya gitu, enggak iya Kabag Kesra kudu mere duit gede ka urang ieu lain kunaon gitu. Sabab ieu hebat ieu. Jadi jujur rek ngaji teh tadina lain ieu ngaji teh kabaksa we beta mikir aing kudu ngaji naon. Ngeus kurang judulan aya ngajina. Dina raga syukur nikmat baiat terbentuk rada reuas tadi ngadenge baiat teh. Sugan teh baiat naon sabab lainna loba nu bebeatan. Tapi mah baiatna baiat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu ngamaslahat percuma da masing ajengan jamrong oge alpiah kat nasirajam uli tamule pasti akeneh jeung ajengan sejen mah anger we nu pasti mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan barsiso ge wali cilaka tungtungna barsiso teh kumaha ajengan pada herang atuh. Jadi ulamun ajengan tong ngerasa sombong ku ilmuna, nu beunghar tong ngerasa sombong ku hartana, nu bodoh mah komo tong sombong palebah mana sombong keunana. Keur bodoh goreng hirup deui.
Sabab kadang-kadang ya jelema nu boga ilmu kadang-kadang hese tepina ka Allah teh kasabab dikahalangan ku ilmuna. Loba kiai santrina geus loba pasantrena gede gitu kan, tapi kadang-kadang sholatnya diakhirkan paneuri masuk ke masjidna oge kapiheulaan ku santrina sholat tahiyat sholat qobliyah ajenganna mah datangna teh geus rada lila we dan menyebutna ge da can aing macan waka qomat santrina geus adan geus sholat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna paduli ting da can datang aing macan waka qomat pan eta teh geus kahalangan tetepina ka pangeran datang ke masjid paneuri langsung nitah qomat ka santrina ngalabati ajengan mah pan teu ngalabati da langsung langsung sholat fardu qobliyah nanti pan eta geus keok teh ku santri amalna teh gitu ya contoh leutik matak nu hengat matak tetepi ka pangeran nu boga ilmu bisa ku ilmuna tetepi ilmu bisa nepikeun ka Allah tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ka Allah lamun eta ilmu dijieun kasombongan gitu nu beunghar sarua matak baiat kudu jadi pangeling-eling matak tadi syukur NU Persis Muhammadiyah ngahiji ganti anu mah ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah NU Persis Muhammadiyah tak gitu kan sarua ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu. Jadi kepada Persis bahwa Persis kok terkenal pasok resep karena ngabebener batur teh gitu kan ngabebener niat nama nah gitu kan model bid'ah hurapat. Alhamdulillah ini mah paradigma Persis hebat, ketua PP Persis dengan ketua Dewan Dawana termasuk Profesor Dr. Abdurrahman. Nah, alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah, yang dikedepankan adalah ukhuwah, jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti baheula nyarek nu sholawat anger we nu sholawat aya gitu kan, jadi pan anu teu beuki anu sok beuki sholawat tong sok nyorokan kan anu teu beuki mending ngahiji di beat siga kieu bener teu. Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh ulah oi Persis Muhammadiyah NU ger rame ari nu ngade kuwu ngajar dogo wae pan lieur. Gaslah orang judulan ceramah jujun penting ayeuna judulna mengapa Indonesia dilanda bencana geus eta judulna. Ieu bongan nu tadi tak kabag kesra nu mancingna gitu guys. Ari teu nyambung bisi majarkeun jujun butak kitu tah. Pan ajengan mah kudu jiga Khairuddin masak naon we bisa gitu tah. Ditang-tang ngadadake kudu bisa gitu. Komo cek protokol dipanas-panasi cenah nu sambutan geus kitu komo jujun. Lamun uing tulalit jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkeun ajengan tekstual bahwa ti imah meunang ngapalkeun gitu kan kata-kata. Judulna teh mengapa Indonesia dilanda bencana eta judulna teh nu tadi urang ulangi bencana timiti tsunami Aceh, tsunami Pangandaran, gempa bumi Jogja, gempa bumi Nias, lumpur lapindo berantas menang ngebor si Inul tama ari si Inul urang mana sia sok urang Sidoarjo ari lapindo di mana heuh eta mah isyarat ti pangeran mah kudu dijabarkeun atuh da bongan dibor lila teuing nih kitu nya muncrat atuh kaluarna ge gitu. Nah, encanu tadi kecelakaan timimiti pesawat laut dan udara laut dan darat wah kareta labuh wae cacak-cacak lempang nang ngoronang labuh kamu mari nantung kareta pesawat ragrag Adam Air mah pika teu kapanggih nah geuninnya begitu Adam Air Amerika sombong datang tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar canggih legeng. Seminggu kemudian pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri hakan sia kapangina ku si Bakri itu temuan naon Asep Sunanar teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang cek si Cepot teh ngomongna teh kieu terus Amerika ka mana anjing cek si Cepot tapi ngomong Garuda hayo milu ngaramet di Jogja dibere landasan hayo kadang di sawah atuh riweuh kapal laut Levina kaduruk geus kaduruk teh dikerlep deui riweuh tapi ka Menteri Perhubungan pika bodas huisan eta hatara jasa akhirna bakat ku teu sanggupeun pika diresapel eta ku presiden. Nah SBY lieureun SBY teh ji ku ngapa ge bingung serisot eta mah keur ngabungakeun masyarakat we apaleun dalil SBY teh yen tersenyum teh ibadah nah jahat eta mah prihatin SBY teh ji saha si presiden nu teu nyaa ka rakyatna kabeh ge nyaaeun ngan selba bingung lopindo berantas we kumpulkeun tim ahli profesor ahli segala macam teu kajawab
harga teu kajawab, kemaksiatan teu ngajawab, sagabeh teu ngajawab. Ngadenge panyakit SBY reuwas deui geus aya anyar deui teu kajawab keneh. Tah, urang Islam mah di mana akal geus teu bisa ngajawab, ulah nganalkeun wae akal. Maka aya nu kudu ditanya ku urang wahyu. Ya, makana penting ayeuna urang jawab, nu ngajawab narin akal. Sababun si Jujun ngajawabna make akal, boro-boro Jujun profesor teu ngajawab, komo ku Jujun calon doktorna oge keur kuliah keneh. Karek MAG geus beres, MAG mah tamahan sia menang kuliah aing teh 3 tahun protokol. Pan baheula lagi ngomong teh Pak Kusnadi gini, engke mah protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Baheula mah Dokter Andes anu geus namahan, Dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah Doktor Jujun Junaidi MAG. Engke mah pake profesor, engke mah Profesor Doktor Jujun Junaidi MAG, tapi da teu dibangga-bangga da. Poe Senin jadi profesor, salah sagering mah poe Rebo darah tinggi, poe Kemis stroke, poe Jumaah geus teu bisa nanaon elmuna teh gitu. Tah eta ilmu mah nasibna sakedeung. Mata kukuring baheula diterangkeun teh Pak Kusnadi gini belah wetan. Aya taklim, aya talkin, mata geraneangan talkin urang pada herang. Sabab aya taklim mah ngan sakitu umurna ilmu mah. Senin jadi profesor, salasa darah tinggi, Rebo stroke, Kemis geus lumpuh, geus teu bisa mangpaat deui, ngomong geus teu bisa heuh. Menang kuliah puluhan tahun dengan 4 poe umurna teh. Itu ilmu mah mata kudu boga nu kadua talkin. Talkin mah diasupkeun ka jero, nu diasupkeun ilmu, tapi zikir diasupkeun kana hate. Ta eta datang we dalilna fasalu ahla zikri, tanyakeun kali zikir lain ka ahal ilmi kade. Ayeuna mah nanyakeun fasalu ahlal ilmi, ahla zikri na Qur'anna ge ahlal ilmi. Tanu tadi teh lamun geus hese akal lain ka tukang ilmu nanya kana ka ahli zikir. Sabaya ahli zikir mah ka dituna wahyu. Nah, batak model ayeuna bencana di Indonesia dijawab ku wahyu. Nah, kuring maca hadis kieu dongengna teh dionang ka hiji tempat nyata ka 3 bulan sakali kadinya mah Kang. So mineng 3 bulan sakali beakeun materi pidato. Mun nurunkeun kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh bareresih. Sabab jarang dibaca. Satu saat saya buka kitab, aya hadis panjang. Pertama yang tertarik, yang bikin saya tertarik karena panjangnya. Pertama sadadnya panjang, yang kedua matanya juga panjang, rawinya banyak. Akhirnya imet ningalina. Begitu diimetan, dibaca, ditelaah, kuring kakek bulu punuk, ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini. Jadi ternyata Pak, kondisi hari ini ku Rasul mah geus dijawab 14 abad yang lalu. Geura urang bacakeun sanad nama bagian ulumul hadis namanya. Keun we mak rawi nama urang cokot ieu we ye matana we pointerna. Hiji. Lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihimul auja' allati lam takun fi aslafihim. Hiji tah teu pati-pati kamaksiatan perzinahan geus merajalela di hiji kaum di hiji tempat, maka Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkan samemehna, jeung eta penyakit hese neangan ubarna. Hiji kajawab geuning ayeuna mah penyakit teh mimiti nu rame baheula HIV, human immunodeficiency virus, penyakitna AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ngerti teh Ibu? Apa teh ka Inggris? Haha, uing mah kuncina ge boga. Kunci Inggris. Can kapangi ubarna HIV AIDS datang nu anyar SARS. Nyalahkan orang Hongkong baca teh SARS datang ti Hongkong keur banyakit sarame kuring ka Hongkong 2 kali ngaji jeung pamajikan malah ka ditu teh nu ngayakeunana konsulat jenderal ngayakeun pangajian jang khusus nakerwan tenaga kerja wanita Indonesia 2 kali ke zaman SARS kuring ka Hongkong teu kena penyakit SARS urang Hongkong calalager hayo nyalahkeun Hongkong. Datang nih penyakit anyar cikungunya suku jelema ngadak-anak mareotan terus lalumpuh nyalahkeun reungit. Ayeuna aya nu anyar flu burung nyalahkeun hayam di podaran, di pencitan, di duruk. Bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya, tapi jujur saya katakan lamun hayam beak ku Allah dipindahkeun kana cak-cak flu cak-cak rek di podaran cak-cak kabeh. Cak-cak beak dipindahkeun ku Allah kana ucing flu kucing rek dipaehan ucing kabeh. Beak ucing dipindahkeun ku Allah kana anjing flu gogog lain eta. Balik kana wayu cak wayu lamun kamaksiatan persinahan geus merajalela di Padaherang maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit ke orang Padaherang. Tingali teu percaya mah tak ceuli ta ceuli
taya cali cek sangirung marina ge isuk pageto lamun kamaksiatan di Indonesia di Padaherang hese diantep wae maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit anu hese dengan ubarna. Nauzubillahi min aneh orang Indonesia matu ari agim nikah ger genyileung ka presiden-presiden pipilueun ngomentar bahkan rame hari tak ampir diaktifkeun di PP 10 agim nikah ger rame ari artis kumpul kebo ngajedog wae pan lieur bener tak dengekeun bu agim teh lain zina nikah lamun agim nikah kan bae mun mata kitu geus bisaeun adil. Nah ijujun bete kawin dua wae bete hiji wae kita nyanu wae uing mah takwa takut sama yang tua arita nyada nyaho ya bapak-bapak di lo mana laki istiqomah ya istiqomah teh lain boga pajikan hiji istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah mataku sabab gitu kan bae bapak mah satu manina we lah naon tu manina teh pas sugan teh tumpak nini ngeunah we si ibunya sarua we cek rumah tanggana sakinah naon sakinah sare jeung aki-aki ngeunah sawa sarua ari takut teh lain sieun ku pamajikan uing mah ada bager lain sieun kuring na we kana diri sieun teu bisa adil ari kuring mah bet boro-boro adil naonna waktu ge geus teu adil nyaina balik ti dieu teu balik langsung ka Kuningan ti dieu teh da kudu ka Bandung deui mah capek Kuningan isuk di Kuningan isuk-isuk peutingna di Cibingbin pecorena di Luragung peutingna di Cibingbin berarti geus 3 balik peuting tah jam 4 teh pan langsung cau ka bandara ini da boarding jam 7 jam 10 geus take off ini ke Madinah langsung ke balik di Madinah teh balik di Mekah teh engke teh balik umroh teh tanggal 25 teh geus ngaji deui ka mana ka Majalengka muter terus pamajikan teh geus tara katoel kadang-kadang pun bojo mah sok jealous bu apa jealous eueuh timuru atuh dahar we sampeu teh nya jealous jadi tanda teh kieu aya mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya rumah teh cuma sekedar transit aja ganti baju aja mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana kalau mama sudah peot pasti mama ditendang katanya saya si muring don't worry baby daripada kurmicen mama lu hedena moal insyaallah agim doakeun lain agim mungkin geus nyanung di Padaherang didoakeun ku kuring sing bisa adil anu acan ya saya sarankanlah satu sajalah mudah-mudahan we hiji ge sing manfaat amin gitu geus teh kudu rame agim lain di zina nikah nah kenapa mesti rame da pugu ayatna pugu hadisna ngan kuring lamun panggil jeung agim tisaprak nikah can panggil deui Kang lamun panggil kuring rek ngamak ka agim teh naon sabar ngamak eta rini teh dikawin ku aing teh dipeuleuan atuh coba geuring tuh cobanya tapi kamari mah Kang di Bundaran HI aya awewe demo 20 jelema awewe demo hebat kuring salut kata awewe 20 ngadukung poligami saya dukung poligami 20 jelema pas ditanya teh kuing istri muda kabeh eta teh nya pengen ngadukung dan ngora kabeh maya batur ngeureun kitu kan nu penting nu tadi ari nu nikah diramekeun ari nu zina ngajedog wae aya artis kumpul kebo geus boga anak ditanya ku infotainment kenapa kamu masih kumpul kebo kan anak sudah gede tenang aja kita kan enjoy begini ya sugan presiden ngagurubuk sugan MUI komentar sugan itu wah jepet mata cek pangeran sakieu iman bangsa Indonesia teh ditambahan deui ku aing penyakit tingali buktikeun ada wahyu ya mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui rasul nyarios wahyu berarti di jerona jablay beuki loba di mana-mana dongdot jabdai malam mingguku ke Binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lay panggil aku si Jablay ibunya oh Jablay jambu be aku lalai
Tapi alhamdulillah Saritem, Bapak apa Saritem di Bandung? Saritem oh nyebut itu api-api pada Minang lah. Saritem teh lokalisasi di Bandung. Ayeuna alhamdulillah boga wali kota rada wanian ya ayeuna. Sabab eta Saritem umurna geus 200 tahun leuwih. Eta teh baheula mah tempat lasurna gubernur Belanda. Dengekeun heula, gubernur Belanda. Di zaman gubernur Belanda kene tapi ka ayeuna wani nutup. Dada Rosada wanian ayeuna wali kota Bandung. Ditutup ayeuna ku Dada Rosada. SMS na ku anjeunna ditemongeun ka wali kota Bandung. Tuh Kang Jujun tinggalin nutup Saritem teh dari perkara enteng tuh nungan camaehan. Allah bae masa kali cek Kang Gusna di sarua kuring ngomong bae masa kali cek kuring hirup mah 2 kali bae sakali engke teh aya hirup deui Kang geus bae teh ngan hirup nu engke dipertaruhkeun ayeuna ish kariman au mut syahidan sok ayeuna tong sieun ceng teh mak nya nu ngadukungna jutaan aya nu teu 1.300.000 keok nu jutaan ku 300 maknya jelema sapada herang keok ku jelema 2 kamaksiatan umpamana gitu teak pada ayeuna alhamdulillah jablay geus miti leungit baheula pan terkenal Saritemna Bandung teh mengkol ka Gardu Jati katelahna kebon tangkil tempat anu pasti Saritem tempat nu nyempil bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut bararade ieu eta teh beak ayeuna mah ngan alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih ayeuna teh pindah ka deket uing ka Cileunyi mata kuring nelpon Bupati Bandung Pak Obar bikin atuh ceng perda jika padada sugan pindah ka Garut kuring nelpon Bupati Garut Pak Agus Supredi nyieun pagar betis di Garut pindah ka Tasik ngan nelpon Pak Tatang nyieun perda pindah ka Ciamis kawing nelpon Pangkon nyen perda sugan pindah ka Banjar di Banjar nelpon Pak Herman nyen perda kan ditingkir baku peraturan bet boro-boro jablay atuh geuning judi nu keur mah abu pan pada herang keur zaman togel mararasa aing nyaho kada masing teu ngaku ge da katanya sok masang togel mah dekok taragna ge kan tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor keluar 2 tilu edan aing tibalik tilu 2 ge lah santragan teh 13 kali nepakantarang kali sabulan dekok taragna teh begitu political will dari seorang Sutanto Kapolri judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya apa dengan sabulan gak beak tatogel teh matak mun ayeuna aya kene aparat di bawah nu tadi nama justru polisi tiba-tiba polisi tukang nyeun kateuceuregan tukang nyeun kamaksiatan judi segala rupa tinggal ngalaporkeun anu ka Kapolda ku aing dilaporkeunna ge ari Kapolri na geus wanian ari aparatna di kecamatan-kecamatan aya keneh pika sebelah laporkan ku rakyat saya amat sih gitu nya eta teh contoh-contohna kitu sabab ayeuna teh kadang-kadang di desa kuring di Garut aya wae eta teh kitu tukang laporkeunna uing alhamdulillah diberesan kabeh kamari 2 Kapolsek beak wae kamari dianggap cetek ajengan gaul aing mah tuh wawuhna ge geus level Kapolda aing mah teh sok we teu percaya mah tanyakeun ku Kapolsek ku Kapolres teh Ciamis ge wawuheun teh Kapolda ka Jujun tukang dahar bareng teh jeung aing tah jig tanyakeun ti miti Edi Darna di Pika Sudarko ayeuna jig tanyakeun Ibu Bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah manawi kade 1 kali Kapolri ngomong berantas judi kabeh jadi geus tinggal aya kawanit eueuh ayeuna aparat keur ngabereskeun kamaksiatan tinggal sakitu ayeuna mah mata ulah jauh-jauh di Indonesia di Padaherang we mun kamaksiatan di Padaherang babarengan kompak bersatu nu tadi suruh Kang Kusnadi sorangan mah jadi cetek urang dianggap lemeh panai bergabung mah beres kabeh bener teh pan sok diibaratkeun atuh nyere hiji pake nyumpulkeun sampah sagunuk oge teu bisa tapi kumpulkeun eta nyere nu laleutik teh jadi 2000 nyere bangkeut tuluy pake nyapukeun sampah saudug-udug ge beak gitu. Jadi tong jauh-jauh teh ngomong Indonesia Padaherang we buktikeun heula eta janji Rasulullah lamun di Padaherang kamaksiatan leungit insyaallah Allah bakal mere barokah ka urang Padaherang di Padaherang bakal sehat mulai penyakit amin ya Allah ya Rabbal jitah
Tuh udah ngomong sakit setengah jam kurang atau 5 menit. Teruskan. Ibu wae ningali jam kan bae atuh udah jamna ieu teh. Lain menang nginjem. Usil amat sih. Ibu mau capek mau diteraskan mau capek. Nya moal ibu mah dihanap. Nu sok capek mah nu di luhur. Matak lamun hayang nyobaan capek pindah ibu ka luhur. Ibu sok ka luhur tara. Lu sirina kana teu balik wae sih. Maksud ka luhur teh lain teu balik ibu naik ka dieu pidato abdi kahanap ngadengekeun. Nu di luhur mah nyeri genggerong, nu di hadap hehehe. Memang diteraskan Kang minta doa heula sim kuring mudah-mudahan sing cager amin. Genggerong na hiji awak na hiji nu butuhna loba jaba emang jadi ngurus pesantren teh. Alhamdulillah sesepuh aranjeun sadana Pak Kusnadi waktu peresmianna sumping karo rompo ka pesantren. Jadi kerbuktina saksi matana Kang Kusnadi. Jadi pesantren menang lada teh ajengan ladang dakwah. Menang kukurilingan unggal peuting teh jadi pesantren teh. Enak santri geus anu ti Jambi, ti Lampung alhamdulillah barokah. Tinggal di tangan teh urang pada herang can aya. Sok tenang di dia ge pajaya pesantren mangga di dia atuh sian ngan ulah dalil di dia ge pesantren di dia henteu kajaukeun henteu gitu pinahkeun nga ditu alhamdulillah ku kuring rek dididik santri diteun kuring dididik jadi kiai jeung jadi jawara nah bet kudu jadi jawara sabab teu meunang santri uing eleh gelut teu meunang era ajengan eleh gelut kayak ajengan beres ceramah anu mabok susurun todan gigireuna ngajedog we teu bisa sikat bleh itu alhamdulillah mudah-mudahan manfaat pesantren kuring amin. Hiji ta dua walam yaqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinin wasyiddatil muun wajuri sultan tepati-pati orang pada herang Jujun Junaidi ngurangan takaran jeung timbangan maka Allah bakal nurunkeun tilu perkara ka eta kaum. Hiji katiga halodo panjang kurang cai dua mahal ongkos-ongkos tilu pamarentah anu lacut karasa ku urang kabeh ayeuna halodo panjang ting jerit Gusti salah bejaan sumur saat jaba panas tira hujan berat hujan banjir Gusti daya beli masyarakat makin rendah harga makin tinggi harga beras melangit bener pika 7.000 kamari sakilonya harga susu menggantung harga kacang terjepit hari ibu buat serius lancet kuring melah kacang ditanya aceng teh aduh hebat kacang meureun cenah hargana boro-boro kagencet gitu ari kagencet bahasa di Indonesia naon terjepit kan jadi ngajung suri segala bahkan diturunkan ku Allah pamarentah nu teu adil pan karasa kurang ayeuna yuk nostalgia sebentar yuk tahun 97 kita dulu teriak-teriak mencaci maki Pak Harto bahkan ajengan di aronang kepada herang di luhur panggung lain ngaji ngagogoreng Soeharto iwati si iya nu tiba heula ngabela wae teh sabab naon sabab si iya lain jelema tukang kupur nikmat sabab dielingan wae ku Ustaz Cecep bangsa Indonesia bangsa kupur nikmat pagaweana teh ukur ngagogoreng batur kagorengan batur saeutik oge digede-gedekeun kahadeana dipopohkeun eta kelakuan bangsa Indonesia teh Pak Harto sugan siga ka bangsa teh ka Pak Harto teh siga eueuh jasana we harita teh pada zaman Pak Harto pembangunan jelas aya repelita rencana pembangunan 5 tahun aya pelita pembangunan 5 tahun tahun pertama melalui arah pertanian tahun kedua ini jelas baik dievaluasi melalui GBHN garis-garis besar haluan negara ayeuna pembangunan mana teu pararuguh teriak di luar open publik saudara-saudara kita akan akan mencoba memberantas korupsi supaya korupsi di kita ditekan dan sampai tidak ada koruptor ngomong segala tapi survei membuktikan ayeuna bulan ieu hiji lembaga independen anu meneliti tentang negara-negara di dunia tentang perkorupsian mengeluarkan satu ranking urutan negara-negara terkorup sedunia dan se-Asia. Dulu zaman Pak Harto kita menduduki ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Hari ini di bulan ini kita menduduki ranking pertama negara terkorup se-Asia dan kita menduduki ranking ke-8 negara terkorup di dunia. Iya rek yang jawab kumaha kalau diomongkan pemberantasan korupsi ai kanyataan rankingna naik tina katilu jadi kahiji bahkan di dunia jadi ke-8. Pertanyaan anak bener atau heureuy ieu teh ya ari kudu ngomong mah ya punten aya
jeger-jeger nyen LSM ayeuna mah atuh sok lah jujur tanyakeun tak ka urang Pemda aya di dieu tah tanyakeun ka LSM asa tapi kan ka jeger bangsat nyarian SM LSM keur mah geus bangsat nyen LSM nya ngabangsat dewe minta deui duit ka Pemda teh gawena teh geus lieureun di Pemda teh bala mah korupsi di luhur wungkul aya nepi ka hanap aya korupsi teh makanya pertanyaannya ayeuna mah geus loba kuring moal peuting kukulilingan ka daerah-daerah geus loba nu ngomong kieu si ayeuna mah Kang asa mending zaman Pahar tonya euy ieu mah lain cek jujun loba sok lamun nyieun polling di dieu ayeuna nyieun lembaga survei sok loba sia nu ngomong kitu ayeuna mah hakan cek aing teh emang gampang dengan pamimpin geus nya Pak Jujun ayeuna geus kanyataan kieu salah saha tah jawaban kuring penting ayeuna teu meunang nyalahkeun sasaha sabab kesalahan bangsa Indonesia awalnya itu karena menyalahkan orang nu tadi teh ngabangsat-bangsat keprokan kurang pada herang cocok Soeharto koruptor cocok gantung satuju jangan heueuh bejeng gogorokan di pada herang Soeharto na keur HS di Jakarta kan nyari-nyari kan gerong salah saat ya Pak Jujun dijawab ku Wahyu anu tadi pantes atuh pamimpin can dibere nu bener ka urang teh harga masih kene seperti ieu kehirupan masih kene seret model kieu loba jelema stres pantes da urang nangurangan we takeran jeung timbangan cek urang pada heran tak ieu Jujun teh sok mengada-ada Jujun teh takeran timbangan ece mah tara dagang Pak Jujun tara ngurangan takeran tara nimang tara ngurangan timbangan takaran Allah malain kiloan timbangan Allah malain katian takaran Allah itu Al-Quran timbangan Allah itu Al-Hadis lamun jelema geus beki ngajawan Quran geus teu ngajadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupannya maka lihat bencana ini tidak akan diambil oleh Allah balik tak bakal ditambahkan terus ku Allah na'udzubillahi min meh kaharti mah kiatu setik-setik meh kaharti hiji-hiji contoh takaranna nanti Allah na Quran eta takaran Allah ukuran Allah teh kieu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha montong sok ngaruksak perkara nu geus ku Allah dijieun hade ayeuna jelema pan geus dikurangan eta takaran Allah teh ngaruksak beuki miara tara contoh ayeuna jelema alam gunung we nuar beuki melak tara bangsat kai baheula mapan kolot urang tara nuar lamun can mau kuring lamun ngaji pan onangan teh umur 5 tahun di onangan ka mana-mana teh kuring balemah dengan cilik nu sok nganter teh pun aki guru kuring almarhum Allahu fillahu warhamu wa fi afaban apun aki mah ngaji ka pamengpeuk mawa binih naon teh we di jinjing kuring nu sok protes teh aki nih ridu jeung nyanyanak naon kumaha bahasana ngajadong mah ngarti sia mah engke ge buah nama dihakan ku sia kitu da bener ayeuna teh Kang lengkeng pi kayeuna dihakan teh ku anak incuna we kalapat pi kayeuna la ilaha kolot bagening kitu ai jelema ayeuna ngenuaran tangkal beak melak tara ditanya kuing Kang eta dituaranna tangkal atuh ai barudak kumangke nasib barudak mangke nyeun imah loba material ieu kitu teh nyaho materialna ge meunang ngabangsat kawina teh ti ditu illegal logging di Sumatera maka Sumatera rusak ayeuna derwe hujan datang banjir geus ayeuna tanya coba banjir Cai tanya mun Cai bisa ngomong tanya ku bapak ajak dia loh hei Cai kunaon sia beut HS di imah aing heuh maksudna teh banjir lamun Cai bisa ngomong Cai ngajawab dabongan imah aing dibabad ku sia ari imah maneh naon Cai imah aing mah tangkal jeung akar da baheula mah keur leuweung geledegan kene aing tara turun ka handap ngajedog we da di ditu ge imah aing teu kaeusian bahkan aing usum halodo mere Cai ka sia diinyam aing teh ku sia aing usum halodo teh ayeuna mah ku sabab imah aing dibabad ku sia mata ku wayah namun ku aing sia dibere bencana aing milu HS di imah sia mun bisa ngomong mah Cai teh kitu teh la ilaha illallah dalin perkara heureuy atuh mata kamari kuring nyarita ka Pak di penghijauan stadion Siliwangi alhamdulillah uing teh sok ngadoain di Persib mantak menangan ge mun Persib rek main teh di pucana teh di onang kuring teh paki ai Jujun ngadoa cek uing aing ngadoa tapi pemain salat heula nya main mangga Pak menang gitu alhamdulillah nu penting mah dakwah we seutik-seutik ka mana asupna sok lamun Jujun jadi ajengan kampungan maldi titah ngadoa di Persib
gitu. Mana kamana we asup mah dakwah mah gitu nya. So begitu supaya kena babarengan kabeh. Cek simkuring aya penghijauan Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi ditanami 413 tangkal berbagai macam di sekelilingna. Kuring nu ceramana cek simkuring Papangdam tilu Siliwangi. Kenapa Siliwangi lambangnya harimau? Pangdam Desuri. Nanti saya terangkan sebelah. Harimau lambang Siliwangi. Sekarang Stadion Siliwangi dihijaukan bagus sebab identik Siliwangi dengan hutan. Lambang Siliwangi adalah harimau. Harimau meong bakal wibawaan mun cicing di leuweung. Leuweung bakal geueuman lamun aya meongan. Lamun leuweung deui babat, meong turun ka kota. Nasibna opat. Hiji meong dipaehan, kulitna dijieun tas jeung sabuk. Dua meong dipaehan, di air keras diteuneun di gedong sigrong. Tilu meong di kanangan di kebun binatang. Opat meong dijadikeun jongos dina sirkus. Hartina lamun urang Jawa Barat geus teu boga leuweung, geus teu boga sawah, leuweungna dibabat, sawahna dijual ka Cina dipake pabrik, maka tingali urang Jawa Barat bakal jadi tamu di imahna sorangan. Buktikeun ayeuna sawah dijual, nu beungharna tungtung seng, lubang jing, liang tai, teko seng, can siang. Satpamna pacit. Tukang parkir omon, tukang lapan kaca engkus. Saya pangkus-kusna dia anggota DPR. Emang engkus itu tetangga. Tukang sasapuna di jero ikin. Bahkan anak urang jangan dijongos di kampung sorangan. Di Bandung budak init pagi pulang sore gawe di pabrik, init sore balik peting, init peting balik janari, hese nyangan gawe ngajongos di lemur sorangan, ngajongos di negara batur kabur, salaki ngeyong-ngeyong anakna, pamajikan ngajedog di Saudi Arabia. Salakina dengkleng dengdek, anak king di ayun ambing, ularung singcu pangijeng peting mahidep cicing di pangumbaraan nyia rizki buburu jadi TKI. Nah tersedih itu ngadengnya gitu kudu nama salaki neangan nafkah pamajikan ngajedog di imah dibalik ayo nama salaki ngeyong-ngeyong anak pamajikan digawe pan geus teu bener tata kerana teh. Kayalah lamun kuring ceramah kadi di onang ke Agustusan 17 Agustus kayak uing urang nyarahan lagu Indonesia Raya engke eta mah engke moal ayeuna pan ajengan kayak kudu diawet-awet kan ngameh mun dibeakeun disakalikeun mah atuh rek ngomong deui naon ke mun ka dieu. Jadi engke judulna mun 17 Agustusan judulna Sarah Indonesia Raya. Disarahan sabab sebenarnya bangsa ini kacau karena amanat WR Supratman geus teu dipake. Engke Agustusan eta mah panasaran kan nu eta alah onang deui Agustus mah tak aing mah payu wae tah kitu. Nah, itu eta mah strategi dan taktik gitu. Tak alus Ustaz Cecep ngaji teh tara panjang keur sesegerna sodaqallah kitu eta kori profesional. Ieu mah ngaji ngalang laeung lain teu meunangan eta teh pan aya jelema nu teu resepan di laleur teuing mah. Tadina khidmah ka dituna gelisah betuna ngocoblak we jadi sul khotimah. Siga tadi gereng ngaji teh. Mang palebah ngeunahna eureun kieu teh euleung geus. Eta teh ngonang deui can wareg cenah aing ke deui gitu. Tah model bieu ka gesra da mubalik atuh sambutan sugana bakal panjang. Begitu Umar datang ke tempat bencana longsor, pertanyaan Umar ngan hiji pertanyaan anak nu ayeuna eueuh eta pertanyaan ti pejabat anu datang. Umar mah nanya dengan sakieu maksiat naon geus dipegawe ku maneh di dieu sakitu wassalam geus pangleh. Tah eta ngaranna ahli retorika anu kitu teh. Boleh mau khutbah Jumat panjang-panjang ningali jelema ceurik buki panjang udah kawasa kawa bawah ceurik seperti itu sedih ku urang terang gede beres salat dan kerajaan kan dia ujang nih ngagenggeuk sa ceurik kagagasnya ku khutbah mama sanes abdi mah kagagas ku jangwat mama cen. Jadi barang ningali mama naik ka pangu abdi teh inget kana jangwat mama teh inget kana mae abdi nu leungit ca sataun ka tukang jangwatna siga jangwat mama tuh pan era gitu
tak ulah sok geeran gitu. Aya ajengan balik ngaji pedah aya nu ngabenyeng jasna teh saya cekap lah teu mesin amplop cekap aduh abdi mah ikhlas tapi teu maju-maju nu mere amplop eueuh maju henteu di tempat teh nyangket jasna kana jek pager. Ya takran ti Allah ya ayeuna mah jelema kana listrik beuki aya kana melak tangkal tara nah jujur hubungan listrik yang melak tangkal tak iya mata logika kudu jalan teh ya moal aya listrik lamun eueuh tegangan listrik moal tegangan listrik lamun eueuh waduk Jatiluh waduk Sagulik waduk Cirata jeung waduk-waduk nu sejenna moal aya waduk lamun eueuh caian moal aya cai lamun eueuh sumber cai di antara sumber cai teh akar jeung tangkal lamun akarna dibabad sumber mata caina tidak ada maka cai kurang pasokanana ka waduk di mana waduk Jatiluhur defisit caina kamari ge kersum kamarau kamari sameter deui eta leungit teu kaburu hujan maka tingali listrik sa Jawa Barat jeung Bali beak kabeh palhuru mikir matak ge hiji tah contoh leutik takaran Allah ari awewe kudu make jilbab nutup aurat nu baleg masing budak leutik ge diajar ti leutik ieu mah keur mah teu make jilbab teu make calana baong di budak awena naik kana tangkal jambu haji ngaliwat astagfirullahaladzim turun sia awewe teh di calana 100.000 beli calana budak bebeja ka indungna cek indungna anak aing 100.000 kamu mun aing nu naekna isukna indungna morosokeun calana naik kana tangkal jambu haji ngaliwat astagfirullahaladzim turun ya 1.000 meuli silet awewe kudu make jil ditutup auratna ari cekolot bala mah ari awewe sing carincing pageuh eta kancing mantong sok dibuka kecuali kanu hakna saha nu hak teh salaki ari ayeuna awe ayeuna pan loba jablay teh ayeuna mah bobogohan budak ABG ayeuna mah marurah malam minggu pertama dicepeng leungeunna malam minggu kedua dikaleng punukna malam minggu katilu cangkengna malam minggu kaopat diajak ke tempat THS malam minggu kalima di heesan malam minggu kagenep UO nyiram malam minggu ka-7 ditinggalkeun ku kabogohna malam minggu ka-8 leweh bari nyanyi aduh aduh Gusti ngekok 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 ngek aduh aduh Gusti batin terasa perih sedih sekali siang dan malamku kesepian tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana oh ibu bapak icih tulungan batin beri hate nalangsa oh kapaehan weh ceuk uing KDL naon KDL kacian delo mau sum singkatan KDL kacian delo TOP BGT PSN top banget pisan gitu Titi DJ hati-hati di jalan Dedi Dores dengan diiringi doa restu Elvi Sukaisi penyanyi dangdut wah kanyaho lain jeung nanyakeun sagala bener aing mah kuper pisan mahal awewe mah tutup tah siga ibu-ibu ayeuna pan meuni bungah ningalina ge jelema muslimah make nutup identitas muslimna katingali bener tuh tingali lah ditariung kabeh ayeuna mah heuh ayeuna mah kada masing mungkir oge cenah uing mah katinggal moal kabobodopan non kasamaran tinggal nu tara biasa mah cenah katempo nyengsol ditiungna ge montong dibenerkeun beuki kapangi atuh tarana ampun aing ayeuna mah deui lain tadi jilbab bungkul buukna awewe mah dimatsem-matsemin
di rebonding, di bleaching, di highlight, di bereman, di konengan sakalian ku sia jahean terus mantegaan belum hulu leuh setelah mau di bereman teh geulis ieu mah beungeut coromod hideung cokor jebra romeheun perpecahan antar suku panon beureum jaba uratan bibir jontor huntung ngongor genep bulan teu disikat ari buuk di beureman persis we Belanda kaduru geus eureun ayeuna mah dijari bab kieu kamaksiatan perzinahan diantaranya ditutup aurat awewena ari awewena katinggal disareksi mah nya atuh sanu teu molobot masing aing ge santang tu kuat mata kula nyeunan dosa we jang lalaki sok ditarutup geura auratna bapak-bapak di ngabejaan mun boga pamajikan gableg anak awewe teu make jilbab cing papatahan ieu mah gableg pamajikan tertutup aurat ngajar dog wae dengekeun mun maneh boga pamajikan geus puluhan tahun rumah tangga teu make jilbab ngajar dog wae dosa pamajikan bagean ka maneh salakina. Emang gampang saya jadi salaki gablek anak awewe parawan ningsat-ningsat orang bapakna ngajedog we bagean tas ya di akhirat dosa anaknya gagabah ya si jujur ngegalak ka pamajikan mata kun hek jadi pamajikan uing nu ngora kudu siap di jilbab ayo ka pamajikan mama aurat moahnya untukku pamajikan uing sok ngomong ya boleh ke salon boleh mau apa ke salon ngerapin rambut ya iya mau apa lagi mau hair spa boleh mau apa lagi mau pedicure manicure boleh mau apa lagi ya mau itu aja katanya mau luluran mau mandi boleh ayah mama merawat badan dari atas boleh cari salon yang khusus wanita tidak boleh ada laki-laki ada khusus di Bandung salon wanita saja wanita muslimah lagi ya beres keluar di salon tutup deui auratna persembahkan rambutmu untuk suami da rugi aing mah nu mayar salon aing keluar tim salon bukna ditempok ku tukang ojek supir angkot eta kagok gobrok bagian nu dikesna di teu ada yang teh aku bodoh ka totoloyo jadi lalaki teh ya mudah-mudahan tutup auratna amin ya Allah ya Rabbal neng anda yang belum pakai jilbab pakai ayo ngomong di tukang kadenge ku aing dieu ka dieu gareteg deh fanatik ngomong jilbab nu jilbab ge teu bener ayah kadenge ku aing sok sia ayah sia di tukang da ngeretek ka aing mah gagabah sia dijawab ku kuring ayeuna keneh dengekeun jawabanana cacak ditiung geus teu ecreg komo lamun teu ditiung teu keur jelema nu ngomong kitu eta dua kali maneh dosana hiji maneh dosa tarek nutup aurat dua maneh ngajejeleh nutup aurat dua kali maneh dosana dua kali lipat istighfar ayeuna keneh awas dua tah tilu contoh takaran Allah ari awewe teh cek Quran wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain awewe teh hiji kudu nganung dua kudu ngalahirkeun tilu kudu nyusuan palebah nganung mah ngalahirkeun barareuki ibu ge nganung pasti ripu-ripu kayak nganung deh we gini aneh nganung ngalahirkan osok ngan palebah nyusuan awewe ayeuna loba nurangan takaran Allah tu tadi palebah nyusuan manehna teu nyusuan dipinahkeun orok nyusuna kana sapi ari susu kaleng susu naon ari di pabrik susu kalengnya awewe kitu di baluligir kieu lamun di pabrik susu kaleng awewe di baluligir kieu ustad pak camat pak kesra abdi rek istirahat heula sabulan rek refreshing abdi moal ceramah rek daftar jadi pagawe tukang meres susu resep beureun kieu eta teh susu sap matak pantas ari ngalagu jika dua di posyandu aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi aku diberi bohong ngomong nawungkul palebah nyusuan karena sapi matak pantes geus gede budakna kalakuanana jiga sapi sabab anak sapi dan dititahku Allah wa fisaluhu fi amain geus dikurangan takaranana ku indungna tuh kolot baheula mah tingali ibu baheula ari ikhlas geuning nya nyusu teh budak disusuan sabelah budakna sabelah bapana kadang-kadang bapana mah taralila teuing
15 menit ge cukup budak cangkel pindahkeun ka kenca pek teh gigi deug mung ah bau rokok. Bapak-bapak guys kolot mapan hanya aya aki-aki gaweana nyusu ka majikanna ari aki nyeta aki mah geus malik deui ka budak. Tuh coba baheula mah ibu-ibu ge ngahuapan budak oge ikhlas la ilaha illallah. Ngahuapan budak teh geuning pikaramona ge diletakan ku anakna teh. Ben itu nama dibeuweung. Arina sok anu ngabeuweung tara. Nah betara tuh nya cek aing geuleuh cenah ieu mah. Ayeuna mah cali dibeuweung paju di blender atuh. Hopek blender. Hayang naon-naon anakna di blender. Geus jebrok lieur huluna anak blender eta. Udah pajujun da geuleuh cenah ngabeuweugna. Tah eta mata kedah sawe sering gaul ge. Ciduh indung jang anak mah ngandung ubar. Sok baheula budak tidagor tara dewat merahan baheula mah bencenur tarangna diletak we. Bener teu? Budak belekan ku cidu inungna we janari apa. Budak kena ku cacar diletakan we janari apa. Mata sagelo-gelona budak baheula baong di luar lamun geus ngomong inungna bapana taluk budak baheula. Ari ayeuna pan lain ngahuapan ka budak geus dihalangan ramo kana baham teh ku senok. Nu paling parah inungna kaarisan jeung kasalon anakna dihuapan ku pembantu. Matak pantes geus jebrok anakna teu pati hormat ka inung bapana ge. Da inung bapana geus teu balener atuh mere keadilan mere kasih sayang ka anakna. 2 3 4 takeran geus sebelah dinya ayeuna tinggal bapaeun wah awewe wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan mana tah? Adan jujun lila amat. Adan Mekah kumaha adan Mekah? Geus poho deui adan Mekah mah isuk rek umroh ge, rek ngapalkeun adan poho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Adan pada erang kumaha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Moal geus aya baiat, babaiat tumingpin lagi amin. Baiat para pemuda anak kudu siap menjadi pemakmur masjid amin. Kitu le masjid aki-aki nu adan eta nu qomat eta nu ngimaman eta. Pas ngimaman geus kolot pohoan aya makmum duaan di tukakna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ceuk makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sabi sentakan ti tukang nurut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum ungeuk. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ceuk makmum tuul. Wa ma adraka ma lailatul tuul. Malik nari kena kaki-kaki ari aing tuul ku jati tatil. Ari aing teu ku jati tatul nya bubar atuh salat lagi da kedepan parasea. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik nek nanya ari salat awal waktu jeung salat akhir waktu alus mana? Keur bapak-bapak ari berjamaah di masjid jeung di imah hade mana? Ari Rasulullah nyontoanana berjamaah sorangan. Ari Rasulullah nyontoanana awal akhir. Ari di pada herang loba nu di imah, nah loba nu di masjidna. Ari di pada herang nu salat lohor 1:30 aya. Jam 1 can eling kana salat aya. 1:30 beborokot kana jeung pagawean aya. Jam 2 can eling kana salat aya. 2:30 karek salat aya. Aya kene di pada herang nu tara salat. Lain nu kitu patut teh ngurangan takeran belegung. Ieu mah takeran teh kiloan, kiloannya heuh nu di pasar nu beunangna teh. Takeran teh eta ai takeran teh. Kiai ngaromong, wah tadi oge tah di dieu pan aya afdalul zikri tadi
fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi gini mimpin tawasul, afdalu dzikri, afdalu tinggal di bibirna, tinggal di kapangong, afdalu meni monyong nyebut afdalu nate, afdalu dzikri ari pangutama zikir teh fa'lam kanyahakeun ku maneh annahu sanya pangutama zikir teh la ilaha illallah. Buktikan enak, hitung ku Pak Camat, hitung ku Pak Kesrat sa Kabupaten Ciamis, sabara masjid, apakah setiap masjid geus ngageder tiap salat la ilaha illallah? Di pada herang sabara masjid nu tiap ba'da salat ngageder zikir la ilaha illallah, nu ku kiaina sok diomong-omong afdalu teh cing sok. Geus magrib bungkul aing ge nyao lolobana ngadu bako. Dari kirna saeutik ari ayat dibaca, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri jelema munafik teh diantaranya wala yadhkuruna Allah illa qalila. Teh dikir aing saeutik di magrib di isya teh sakedeung tapi masih kena aya waktu ngadu bako, berarti saeutik tah. Lamun jelema saeutik dikirna eta teh munafik. Ari bibir afdalu aya nu tiap pada salat ngageder dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, disaleungsarikeun digeuh-geuhkeun jiga nu gelo. Pertanyaan penting ayeuna serius aing ngomong, nu gelo teh sia atawa nu dikir? Aya deui nu ngomong belah di Tunga di Garut, heuda ngaganggu catarik-tarik ting mah ngaganggu. Ari zikir anu la ilaha illallah eta teh keur salat ngaganggu nu salat cenah ngomongna teh. Ari eta zikir dilakukeun saenggeus salat atau keur salat? Nah, bet ngaganggu. Jadi ditanya kuing nu ngaganggu, nu ngomong ngaganggu berarti si eta salatna telat. Dalamun berjamaah ti mimiti mah kaganggu pan bareng salatna ge. Kusama bersih eta mah batur geus salam karek datang ka masjidna, batur geus dikir mana karek gen nyakat matak maneh nu kudu ecregna awal datang ka masjid mah teu kaganggu. Keun ayeuna mah kagok ngomongna, dionang diheug teu kajeun aing. Sebab serius tah beat teh ieu innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah teh ulah ngaranna wungkul beat tapi anggotana teh dibareat. Ditegasan kuing ayeuna ye bongan beat judulna ye. Ya dengekeun mesaroh nining titin dengekeun. Aya jelema di nu ngomong, "Oh da tarik-tarik teh mah ngaganggu eta mah ngaganggu salat, kaganggu kudu ngageder dikir." Lain kuring nu ngomong Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, surat Al-Anfal. Sanyana jama momen mah di mana disebut jenengan Allah teh ngageter hatena. Aya jelema la ilaha illallah kuring ka geter hatena eta mukmin. Ayeuna aya jelema ngadenge la ilaha illallah aya nu nyebut ngaganggu. Pertanyaan uing penting ayeuna tegas, sia teh jelema mukmin atawa kafir? Suga di dieu mun kumpul bunga terjadi loba capa jujur alus mempeng loba bagoman kumpul kabeh persis mama dia alus kudu aya kabeh meh kadenge ku kabeh. Awas serius ya mamang uing keur dikir la ilaha illallah ngakebuk. Eta sia dikir budak gida gue hulu teh teu sieun coplok sia sirah. Mamang kuring teh bemo sarua atuh tukang sugat sogot kitu. Ceuk kuring kuring diajak diadu mah da biasa ti leuletik ge ke di pasantren pagawean diadu jeung sanisa jan diskusi beuki. Ke di mahasiswa ditanyakeun si Jujun. Eueuh dosen anu teu kawiwirangan tadi kelas ditanyakeun. Setiap dosen pasti ditanya kuing pasti anu mentok nu teu kajawab. Sabab si Jujun mah gaweana tukang nanya. So tingali aya dosen nanya, ditanya, punten, kitu apa gawean teh? Bawel uing mah. Leuwih ti awewe bibirna. Ayeuna kuring ka pamang kuring mana sia teh budak gidog sira kedikeut teh sieun coplok kuring mah dibalikeunna gampang
abdi mamang keur ngadua ka Allah hayang coplok sirah keur zikir. Jadi diwalikeun ngajawabna teh kitu euing mah. Hayang kieu abdi mah la ilaha il ceng cek teh sirah teh coplok. Eta mamang kuring lain cicing kaden ngagebug, eta sia ngomong murtad sia teh kafir tah. Nah abet mah kafir. La ilaha il can sampurna kana la ilaha illallah. Nah kalimat thayyibah geus mane geus paeh kafir. Tah ieu ceng teh mang aing ngabanggakeun HP 13 pulsa teh ieu. Ai syariat teh make torekat teh nu kieu ya. Apa la ilaha illallah nu diomongkeun mah mang kalimat nafi isbat ceuk uing kapun paman. Apan isbatna mah geus aya di jero. Memeh nyebut la ilaha ge ieu mah geus hirup. Geus aya Allahan di dieu mah. Memeh nyebut la ilaha illallah na jantung mah geus hirup. Begitu la ilaha illallah na beres uing ka kebon paduli teuing bibirna mah da geus banyak ka kebon kudu macul bari la ilaha illallah panu ieu anu hirupna mata penting aya talqin teh aya beat teh eta. Nabi Adam di beat muamun teh ditalqin harita ku Allah moal ditarima tatobatna fatalaqa Adam ditalqin heula. Nabi Muhammad teh di beat heula. Begitu keur cicing di gua Hira teh datang Jibril, Iqra. Nabi ngajawab ma ana biqori, Iqra. Ma ana biqori, Iqra. Ma ana biqori. Pertanyaan jawab. Ai Nabi Muhammad bisa maca teu? Tah ieu teu balanerna teh. Lamun Nabi Muhammad bodoh teu bisa maca, ummi dihartikeunana bodoh teu bisa maca teu bisa nulis. Punten sifat nu wajib di Nabi anu opat coret hiji. Nabi boga sifat nu wajib opat hiji siddiq hartina bener, dua tabligh hartina tukang menyampaikan bebeneran, tilu amanah hartina jujur terpercaya, opat fatona hartina pinter, maknya jelema pinter teu bisa maca. Wajib deh hukumna teh teh di Nabi teh maknya Nabi teu bisa maca. Terus Pak Jujun kan buktina teu bisa maca, lain teu bisa maca. Nabi bingungan sabab malaikat Jibril teu mawa kertas jeung tulisan. Untuk kita Muhammad baca bisaeun geura maca mode protokol ka kuring rek naik baca Pak Jujun nyawing nanya maca naon kan baca maca naon ari akang teu bisa maca maca naon baca teu bisa maca abi maca naon lain teu manya dosen teu bisa maca lain teu bisa maca bingung kudu maca naon protokol ditah maca bari teu mawa tulisan mata geus 3 kali Iqra ma ana biqori Iqra ditan Iqra bismi rabbika lain bi asma'i bismi baca dengan satu nama Tuhanmu hiji ngaranna ge teu kabeh teu Jabar Gopar Rohim Rohman teh bisi jadi si Rohman tukang maling kai nu hiji we bismi rabbika ditancepkeun ka mana nacepkeunna lain Nabi kudu nurutan bibirnya nyebut Iqra lain nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran geus turun malaikat Jibril mawa ieu Quran ala qalbika kana hate maneh Muhammad. Tah Nabi teh ditalkin hatena diasupkeun ismu zatna supaya napal sumarambah kana baya ngahiji jeung daging jeung tulangna pait kulit pahang bait daging pahang tulang pait getihna pahang tulangna di dinya sabab di jerona aya ismu zat napal dibawa ka mamana bareng jeung Allah salilana. Tah kitu matak beres gerakan la ilaha illallah terus ngahulang lep cek nu bodoh tuh capek teuing dikirna tapi terus nunutan belegug lain nunutan tawajuh teh lep di jero ini teh ka sawah eta nu hirupna ini ka WC eta nu dikirna dari WC na teu meunang subhanallah berosot alhamdulillah kusia deui Allahu Akbar teu meunang di WC mah ngan kade ku sabab teu meunang nyebut subhanallah diucapkeun ngalisan loba we nu nerangkeun ustad di belah ditu mah di dieu insyaallah moal aya di dieu mah palagi tercerdas alahri amal di belah ditu mah loba ustad ngomong yo di WC mah sia tong dikir pan geus salah teh ngomong teh maunya di WC tong dikir atuh di WC tong dikir mah berarti di WC tong ingat ka Allah berarti kudu poho ka Allah kumaha lamun keur borosot teh keur ngising borosot wadukna
hos keluar nyawana berarti paeh keur poho ka Allah amit-amit. Mata geraneangan orang pada herang zikir nu geus teu kahalangan ku WC, zikir nu geus teu kahalangan ku pacul, zikir nu geus teu kahalangan ku udud. Masing keur udud kudu bisa zikir di mana tah eta mun HP mah kudu neangan pulsa montong meuli HP wungkul. Ari ayeuna umat Islam parbut HP apa alus-alus HP. Ai pulsa teu garablek. Nu diparbutkeun salat kan utek-utekan curug ka jeung ngajanteng curug. Musab beungeut jeung henteu. Nu kitu ku cetek-cetek amat sih. Allah mah nyatet utek-utekan akang moal. Lamun Allah nyatet utek-utekan dicatatkeun ku Allah. Allah leutik teuing Allah teu nyatet utek-utekan curug jeung nu lain. Berarti kabeh jelema kudu curugan. Lamun Allah nyatet curug utek-utekan jeung henteu, kabeh jelema wajib curugan. Kumaha nu buntung? Awas perbu teh HP cek boga Nokia mending Nokia HP mah Nokia mah halus coba tipe ieu mah tuh bisa dibuka. Cek anu boga Motorola mending Motorola, cek boga Ericsson mending Ericsson. Heueuh lah halus kabeh ge lah halus HP-na lah halus cek uing teh cing ka dieu anu boga Motorola ka dieu boga Ericsson anu boga Samsung anu boga Nokia ka dieu ngumpul cek di ieu kabeh rek nelpon cek boga Motorola teu boga pulsa. Cek boga Samsung sarua uing tinggal 200 lumayan 200 memeusan. Cek nu ya komo kulimat nol pisan cek boga abdi oge sami keur nanahaon HP na mahal teu gablek pulsa. Ari utek-utekan curug jeung henteu dipaseakeun usoli jeung kunut diparbutkeun ari hate malaweung ka Allah keur salat inget ka sawah inget ka kebon diantep wae tah alus batak baeat geus ngahijikeun kabeh organisasi babarengan teu persis teu Muhammadiyah syukur ayeuna naik saeutik tingkatkeun geratangan pulsa ayeuna mah. Daku pulsa tepina nelpon teh lain ngolah HP lagi baledogkeun. We rek nelpon pamajikan, "Mama, lain kitu." Jadi balik ka Allah malin ku utek-utekan curug, lain ku teu utek-utekan. Lain ku make sayyidina jeung teu sayyidina lain eta. Datang ka Allah mah wajah abi qalbim munib. Geura urus tah hate maneh supaya balik ka Allah. Boro-boro keur ulin kieu, boro-boro keur ngaji kieu, keur salat hate di kebon, di sawah, di tempat dagang, di kantor, eta geura urus. Kelemahan umat Islam teh eta nu tadi ngurangan takeran nu diurusna cetek perkara leutik. Ai palebah nu gede anu ku Allah diancam boro-boro salat di padaherang, salat hareupeun Ka'bah lamun hatena maleuweung mah neraka kawel. Eta teh perkara gede garapeun, da beuteut digararap. Awas ngaji seeutik loba kiai era. Engke ngalagu Samson paneuri. Lagu Raja paneuri, matak mamang uing ngahulang. Heueuh nya heueuh. Ek dalil naon amang nu kaluar da mal bisa ngajawab eta mah sok kabeh ge bakal ngaku heueuh. Tapi Pak Jujun syariat kudu bener alus syariat kudu bener sabab lamun torekat teu make syariat eta ge ditolak mikung ngaranna. Tu penting mah dikire ka Allah hate keun bae teh salat ge torekat gelo tabu. Ai salat teh kudu ecreug cangkangna kudu ecreug rukuna kudu bener cek ilmu fikih sujudna kudu ecreug cek ilmu fikih kudu kumaha eta salat nu bener ti miti wuduna ti miti diukna ti nangtungna ti mimiti gerakanana kudu bener eta teh babacana kudu bener da jelema ge boga ceuli jelema ge babacaan imam teh kudu ecreug da jelema teh boga ceuli jelema teh hargaan ulah imam siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya pantas ting buringkak oge imam kitu mah atuh makmum oge da ceulina ge awas. Coba mun ustad cecep nu imaman pan geunah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sabab bismillahna dilaunkeun. Bismillah ditarikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Paduli dua lagi dalilan ieu jeung kudu rame sagala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tuluikeun nu imamana ngeunah Ustaz Cecep mah da juara nasional. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Minimal kitu imam teh pada herang teh kudu teh sabab jelema boga ceuli syariat teh kudu bener ngan ulah cukup ku cangkangna eta eusina mata ku Imam Ghazali mah syariat teu make torekat mah ibarat parahut eueuh lautan di alus-alusnya di darat alus parahu saya mah tina jati emas percuma cicing we deui urang kadinyakeun tah ka panganarankeun bak-bak ini eta bocor dibangga-banggakeun we di pada herang bawa atuh kana laut bak-bak geuning bocor. Jika nu tadi asa geus pang ilmuna loba teh ai salat batur make qobliyah santrina aya ajenganna teu qobliyah pan bocor teh ajengan bocor teh kitu teh. Tah begitu bocor lain dicacag parahuna amal nu bocorna teh karek kapangih ka ditu mah hakikat makrifat teh. Kitu diajar pantakrana geus areueuh ayeuna mah eta teh leungit matak mamangguing di kitu kan cicing. Eta camane gudag-gudug sira aya mangpatanya aya atuh ceng teh. Non mangpata keur ngagerakeun wah jero ceng mang dioyagkeun jaluna. Tinggal tukang dagang binih lauk. Mun lempang teh ceng teh bari ngageol teh geuning lauk teh. Lauk. Lauk. Lamun teu ngageol eureun heula dioyag-oyag bulengna. Tanyakeun ka tukang lauk kunaon eta bari dioyag-oyag ngabe hirup nu jerona. Da tukang lauk lamun balikna mah da jag-jag we. Lamun tukang lauk balik da jag-jag lempangna beak ka laukna. Soga cobaan jadi ulah loba ngomong da cobaan asakeun dikir cicing bari kieu tah. La ilaha illallah. Terus ada goyang. La ilaha illallah. La beda. So, karasananya beda. Kusawa kieu sok ayeuna mah urang balikeun deui takranana nyebut afdalu teh urang bari praktekeun atuh. Ulangan ukur bibir afdaluz zikri adikirna ukur bada magrib jeung bada subuh sakedeung aya lohor asar beutan dalikir. Datang welini jeung banjir siga panganaran ting gorowo keluar tsunami. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Eta mah dikir soak atuh sia teh. Ari datang bencana karek gogorowokan ari keur aman kalau baduit ngajedog wae pan Allah nya teu murka kitu Allah ka jelema kitu ari aya jelema nu ngageder dikir teu nyahoker bencana teu nyahoker aman digareuhgeuykeun pan geus lalir jelema ayeuna mah nu zina diantep anu nikah dipergunjingkan pan geus teu balener kalakuan kitu teh nu dikir dijejelek aya nu poho ngajedog wae pan lieur jelema ampura minimal mun geus kieu teh eueuh deui nu sok bulal-belayal ka nu sok didikir ayo mucang-meceng ka ditu ngajedog si cilaka si laing bejaan. Teruskeun ke ngadongeng deui eta mangke urang ngaji deui ka dieu urang terangkeun kumaha cangkang jeung eusi tak pantes kusabab ngan ukur cangkangna wungkul eueuh eusian tingali jelema ayeuna di SMS ku Allah mapan teu hudang jam 2 peuting di SMS ku Allah nge-SMS da pulsaan HP-na atunya pekarerek we ku Allah di SMS teh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda hudang tong hes we seperti 2 peuting terakhir mana hudang 2/3 peuting hudang salat tahajud di SMS ku Allah nya teu katarima SMS lagi dan hatena wah Allahan atuh di SMS ku iblis karek hudang di SMS ku Allah mapan kerek salakina pamajikanana mitohana atur da geus aki-aki eueuh huntuan di SMS ku iblis saksikanlah final Piala Champions antara Liverpool melawan AC Milan nanti malam langsung dari Athena Yunani di televisi kesayangan Anda RCTI pukul 2 jangan lupa nantikan
setengah 2 geus harudang narinyuh kopi molotot bari ngalada roti bakar tapi ka subuh eueuh nyebutkeun tunu da pulsana ngahiji jeung iblis atuh lain jeung Allah. Aing ngaji serius mah capek. Tara abi antara nuju tara kana huut itu jadi teu nginum. Timbangan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hai nabi, sanyana kami geus kutus anjeun teh sebagai saksi ya. Jadi lamun hayang nimbang mana bener Al-Qur'an Rasul ya contohna. Tuturkan ari ayeuna pan geus timbangan Allah geus dikurangan. Rasulullah geus dijieun pedoman. Icon anak urang Britney Spears, lain Rasul, Agnes Monica, Justin Timberlake, Ratu, Raja, Rampok. Heuh, jujur tinggali geuning ibu-ibu gepan lain tadarus bapeting teh pan baheula mah ibu Yasin, Waqiah, Maryam, Luqman, Yusuf ditalar kolot baheula mah. Ayeuna pan lain Intan. Tadarusna teh nu kadenge ti imah lain ngaji deui tadarus Quran saeba 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 bi eba belah ditu belah dia panyanyi bisa kabeh nyanyi kabeh bila yang tertulis adalah yang terbaik kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ya cek aing oge. Tadi lain budak koran ini atuh kang anu untuk loncat tinggal hiji terinah gitu. Ampun Gusti. Kolot urang baheula ngakeul oge panutuan pare pun biang Allahumma fillah warhamna wa'afiyah wa'afan pun biang manutuan pare bari sholawat pacaman pakai esra ngakeul bari ngadoa gegerenyeman kusuring sok dideukeutan pek teh kieu doana teh Rabbana anzilna mungzala mubarakan takhil mungzilin ya Allah limpahkeun barokah kana sangon nu jadi akeul ku abdi sing jadi sungsum sing jadi balung sing jadi tulang sing mencrang kana anak otak abdi nu keur sarakola ya Allah kitu pun biang mah gegerenyeman jigana kolot ibu ge baheula karitu baheula ari anu pan lain gegerenyeman ngadoa nyeri eta moal beunang di ubaran kajen tutumpuran bae teu panasaran mengpengora kene mengpengurang can batian pek keras serahkeun talak tilu sakalian teu butuh lalaki curaling isrek lehona kana saku diakeul we tuluy budak tahar mah eta sang uduk heueuh pukul leho ka akeul mending eta mah lagu kolot mah ini nyeplok lagu ABG. Maafkan aku menduakan cintamu berat rasa hatiku tinggalkan dirinya dan demi waktu ayo barang bentar tutung nogna nya pakai seraba lama abdi ke kamar mandi di kamar mandi bari heotan da bapun bapak teh gegedor lama tuh jujun sia jika kafir sia teh mani heotan juga Yahudi sia keher itu eling sia mani teh pun bapak ka pungkur ayeuna pan lain ayeuna mah kolot ayeuna mah mun mani budak bari gogorowokan di kamar mandi inungna pan di dapur lainnya rek nakolan katel kompak bapana oyak-oyakan ame meja makan kan gitu gorowok budak di kamar mandi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku wow 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 hidungnya di dapur konteng bapana
aduh ayeuna mah iblis jeung setan geus ngahiji digogobrok riweuh aing. Yuk mudah-mudahan sababiyah na bayat aya beat bersatu di dieu sareuna urang balikeun di takaran jeung timbangan Allah. Mudah-mudahan bencana nu geus aya dicabut, anu teu acan tong jadi diturunkeun ku Allah. Alas ya geus sajam setengah. Teruskan kumaha Kang Kusnadi we lah. Ibu mah gratis ieu. Telo walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru. Tepati-pati urang pada herang jujun nahan zakat tara dikaluarkeun komo sodako infak manu sunnatna nu pokok nu fardu zakat dihakan wae bagian batur diteureuy wae, maka Allah bakal nahan hujan ti luhur langit cacak-cacak lamun sasatoan cek Rasul maranehna moal dihujanan. Jadi lamun tadi berat hujan alhamdulillah kenging rahmat tong wakalegeg introspeksi nah pantas bebeungetan jika urang menang keneh rahmat ya Allah hak batur di dahar keneh sok aya di nu beunghar di pada herang aya nu beunghar aya seur aya nu tara zakat aya jelemana hadir teh ayeuna sina naek ka panggung urang ampilingan ku aing di dieu. Pak Jujun naon nih kitu da keras ieu mah pananta Allah. Ari zakat teh ngabersihan harta ibu ku Allah teh dina harta maneh teh titipan ti Allah panitip ieu teh dina harta maneh teh titipan ti aing jang fakir jang miskin jang dalapan asap teh ieu tadi dititipkeun teu pira tina 1 juta teh ngan 2,5% mun tina 1 juta teh mah 25.000 teh nu batur lain nu maneh bikeun kaluarkeun heula bersihanlah harta maneh teh tong akan barang batur manehna mah geus teu diharakan geus teu dikaluarkeun. Bener tuh nyaah teh panti pangeran teh rezeki teh lain nu maneh kotor kene di dahar jadi gering atuh jadi penyakit matak tinggalin beunghar kopet magar ring teh kapalang dan nu miskin mah tara ripuh gering nu miskin mah romeheun kutil bisul budug paling geuleuh hapur jeung nyeri cangkeng cek nu beunghar tara zakat Jujun lagi ka aing tara zakat beunghar tara zakat teu gering cager Pak penyakit paling fisik unggul sih geus penyakit beunghar ku beungharna anak baradagong aya anak nu miskin tatangga saroleh anak tatangga mah bersih dibere parabna anak maneh mah kotor tah duit batur harta batur dihakan keneh. Oh Pak Jujun nu beunghar mah tatu ngeunah barang dahar ceuk saha panen puluhan ton dahar di gram saeutik nu sababna kencing manis beunghar lebah manana boga doma 100 ekor ngadahar dagingna teu meunang kunaon Kang darah tinggi nah ipangangonna panyawahna barang hakanon we tara gering kudu mikir alah jangan-jangan kita siksa ti Allah mikir. Jujun nu beunghar mah atuh bisa ngareuncuman pamajikan hepek dug hulu pet nyawa neangan duit bapak-bapak tepikeun ka salat di akhir-akhir demi membahagiakan anak dan istri meunang duit belikeun kana emas pika reuncem sasiku sugan emas teh bisa nyiku bakat ku kahalangan ku emas pika sikuna teh bisa dicikukeun make berlian api-api sasalesman punten nuju salesman duh punten tugu nemongkeun berlian make baju wol sombong tak ieu mah wol asli Australia wol legeg ai baju wol dijieuna tina bulu naon ai doma make baju wol apa sombong teu aya doma sombong aya sugan pada herang aya doma ajeng-ajengan wol aya teu padahal saumur hirupna make wol teu sombong geletuk ke pamajikanana nu direunceman emas teh pae naon bapana pae pamajikan nu direunceman emas kawin deui jeung batur rana beunghar teh bet boro-boro aki-aki budak ngora ge darahekeun kan beunghar di Garut budak 22 tahun ditawaran ini 70 tahun pada beunghar naik nikah we harepanana teh hayang hartana sugana buru-buru paeh karek 2 poe nu paehna budak ngorana barang dipariksa ka puskesmas ceuk dokter ieu budak karacunan susu kadaluarsa ini disedot tuh nyaho Hasyim anakna nu dibere warisan bukbek deui gelut parebut warisan terus aya harta nu ngabela bapa mana atuh menang saumur hirup dulu hulupet nyawa dudunya teh nu ngabela jiacan pan rugi bapa teh betul kanya rugi teh anak mah boro-boro pamajikan boro-boro di akhirat di dunia kene geus jadi musuh sok pamajikan ditinggal pae jiga nu bapak tong ninggalkeun abi bapak di Garut aya meni muter Kang tapi ka kuburan eta
pamajikan ulah ninggalkeun abi milu pikeun nurek ngubur hese ai uing jelema na poksan sok atuh rek milu baca guru borek dikubur ku aing saburu jempel cerikna teh siga nu heuh ai geus 3 bulan 11 poe karek lubar idah kawin ku gelo milu jiga nu heuh di dunia wae geus ngamusuhan anak pamajikan teh komo di akhirat lain teu meunang nyaah ka anak pamajikan kudu imang nyeun kahadean teh atuh anak pamajikan urus da salah sahiji bagian tina ibadah urus anak pamajikan tapi eta hak batur montong dihakan dikeun ieu mah bakat ku kopet-kopetna tuh da geura aya di pesetopan di Ciamis anu ngamen da tadi tutupan kaca mobil da teu menta ribuan teh nu ngamen teh 100 perak ge dibere bungahan boting nu nyalametkeun maneh teh eta nu 100 perak nu dibikeun ka tukang ngamen nu teh nyaho berarti timbangan teh berat ku eta bos salametna teh pan kata amal teh ditimang Jujun Junaidi ditimang amalna ngek berat ka katuhu berarti si Jujun loba kahadeanana ka surga amin gitu ngomong geus jam 1:30 mereka meni hese nyebut amin ge balikan deui meh kompak Jujun Junaidi ditimbang amalna pek teh berat ka katuh berarti Jujun loba kahadeanana ka surga genah pan aing pek jam 12 kitu naon lah di aminan mang duk ditimbang berat ka kenca berarti loba kagorenganna ka neraka Kang Kusnadi ditimbang saimbang ternyata saimbang malaikat bingung kamanakeun Pak Kusnadi ya ka surga da imang ka neraka ku tiba-tiba malaikat keur bingung berat ka katuh saeutik kelap ka surga Pak Haji Kusnadi naon sababna Haji Kusnadi jadi berat ka katuh eta mere amplop kawin gede eta gitu jadi eta mah kumaha Kang Haji we lamun hayang saimang pek pakai sarua gitu ditimbang pakai serata ditimbang gitu sarua gitu jeung Pak Kusnadi euy bener kagak saeutik eta nambahan bensin tong dianggap ketang pakai serat tong dianggap heureuy abdi mah jadi ku pakai serat tong dianggap astagfirullahaladzim aduh I'm sorry just kidding man jangan dianggap pakai serat jangan dianggap Jujun tadi hanya ngomong hanya sekedar main-main jadi tolong oleh pakai serat jangan dianggap main saruahnya teu naon pakai tang teu merega itu Pak teh era panggil deui mah aduh kak didoakan ka abdi sing balaleunghar urang pada herang teh tapi beuki baleunghar teh ulah beuki kopet beuki beunghar bari beuki salat gitu beuki beunghar beuki soleh telo opat gancangan wala naqadu ahdallahi wa ahda rasulih illa sullita alaihim aduwwun min ghairihim fayaqda ba'dha ma fi aidihim tepati-pati orang pada erang memutuskan tali perjanjian jeung Allah jeung Rasul maka Allah bakal ngutus satu golongan keur ngalemahkeun kekuatan orang jadi jangan pertanyaannya jangan salahkan itu jangankan ini utusan Allah nih pertanyaan sekarang kan ada kenapa umat Islam ini kan mayoritas tapi seperti minoritas kenapa bukan merumuskan malah dirumuskan kenapa bukan menentukan malah ditentukan kenapa bukan jadi subjek malah jadi objek dijawab kudu bieu da pantas Islam na Islam plang Islam organisasi Islam partai Islam pagede-gede spanduk agama cuma di lisan tak lagi diamalkan keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan iman dan takwa ditulis nana spanduk mari kita tingkatkan iman dan takwa nunyan spanduknya kadang-kadang teu salat lafaz Allah ditulis nana sajadah Allah na keramik Allah na paimaran Allah dina mimbar Allah dina mukena Allah dina dinding Allah lalu hurmana masjid Allah tapi jelema nu nulisan Allah nana hatena Allah tadi makanya tungtungna nu tadi teh apa gede-gede handphone pa alus-alus plang teh mudah-mudahan di dieu henteu amin mudah-mudahan saya akan bawa ini bayat ini kan saya bawa ceramah kemana-mana insyaallah
buat lihat di pada heran geus ngahiji umat Islam teh geus eueuh gontok-gontokan Persis NU Muhammadiyah gabung kabeh dalam satu naungan ngaji cek akang teh mah meh teu pasea ngajina geus anu sarua kabeh maca Quran alus puguh-puguh ibadahna geus dijamin maca Quran mah amin. Jadi kukuring ge punten nyamun dicacanak di dongeng-dongeng ka batur hampura we nya deui kahadean mah pan penting di dongeng-dongeng ka batur satuju. Tapi engke ulah kieu kita bisi di dongeng-dongeng kuing moal penting ka mana-mana kita datang ka dia ternyata di dia kan nyatana teu bener. Matak saenggeus ieu urang buktikeun yen ayana baiat, ayana persatuan ieu teh mengikis kabeh kagorengan anu aya di pada herang babarengan. Amin. Engke mun aya nu ngalongok ti ditu nu ngadenge Om Cewing rek guguru ka pada herang ke aya buktina di dieu. Kampungna aman, kecamatanna aman, damai, syariat Islam berjalan dengan mulus. Lain syariat Islam bimakna negara, sabab nu disebut syariat Islam bimakna dalam sistem kehidupan dipraktekkan dina kehidupan sapopoe. Kudu eta teh sabab cek Nabi dina hadisna nu terakhir tadi, wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Lamun orang pada erang teu wani nerapkan hukum Allah dina kehidupan sapopoe na semua sistem kehidupan setiap nafas kehidupan maka Allah akan menjadikan di antara kita bertengkar ramai goncang eueuh amanah nyaho hukum nanti Allah bersatu teh ditatap Allah dengan rahmat bahkan Allah negor ka zaman geus aya di tepi jurang kahinaan buru ngahiji waqtasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu dicokot ku Allah dijahit persatuan teh ngajahit perbedaan permusuhan tatap semua perbedaan dengan penuh kebajikan, kebijakan dalam hal yang sama mari kita bekerja bersama-sama dalam hal yang berbeda mari kita sama-sama bekerja Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh organisasi pasti nganjurkeun berjamaah bener teu NU nitah berjamaah nitah Muhammadiyah sarua Persis sarua bring kabeh berarti sarua kabeh datang ke masjid beda seeutik NU make usoli Persis henteu NU make Sayyidina Persis henteu NU utek-utekan ngajanteng Persis utek-utekan keun dalam hal yang berbeda mah mari kita sama-sama bekerja maneh gawe urang gawe tong merhatikan curug batur keur salat lain merhatikan hatenya hareup ka Allah kadang merhatikan curug batur saya teh salat detektif nah eta insyaallah aman kita mah damai amin ya Allah ya Rabbal tatap kudu jadi laskar cinta kabeh contohan ku Nabi geuning keur papah di ciduhan kuat kecot dilawan teh ku Nabi nu nyiduhan mun urang ge di ciduhan kumaha mun urang teh di kadek mah Nabi Muhammad mah ngalukur just smile tersenyum ngagelenyu imut kieu imut teh tempo imut teh kieu tempo bu gitu Nabi mah diusap easy going the show must go on ini terus ke masjid subuh kadua eta cek nu bodoh cek nu baok cek nu bohong mah eta reuhak dikoek-koek di jam 8 ngadaguan subuh wak 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 pika kental cidu Arab teh atuh itu Nabi ngalangkung wah leuwih loba batan kamari diusap papah deui subuh katilu Nabi ngalangkung teh anu nyiduhan ditataroskeun Kang Haji ku Nabi kamana langganan abdinya langganan Muhammad langganan cidu anu sing nyiduhan teh sumuhun nuju teu damang masyaallah bade dilayan bada salat subuh Nabi nguriling milarian bumi nu sok nyiduhan teh aya di pada herang nu kitu eueuh aya mau balad 40 diduruk imahna begitu sumping Nabi keketel ka bumi nu sok nyiduhan teh peace be upon you anybody home would you like to help me to open the door please I'm coming sing di jero di luar abdi Muhammad mau basa besok di ciduhan aku sare rek naon ka dia ngajak gelut aingna keur geuning daguan geus tageul geus prejudice geus suudzon sabab manehna tukang hianat teu pisan-pisan abdi tetos kangen kana cidu salira diantos kita tadi subuh bade mampir beuteung aya wae mampirna pipi nguping-nguping saliran nuju teu damang bade nyakeun panglayat abdi teh satengah teu percaya si kafir muka panto begitu muka panto ngaraga meneng ngahem ngahulang ngaraga meneng sabab jelema nu dihianatan datang panggilana ngalongok tatangana sobat dalitna dulurna barayana cenah nu datang pan ngarumpuyuk asup Islam harita kitu gitu Nabi mah ayo jadi Nabi mah bener cek Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan kabeh alam aman ku Nabi mah alam jelema alam lawan alam kawan mah geus puguh sahabat alam lawan aman ku Nabi mah alam jin aman matak jin dibeat ku Nabi matak di Mekah aya masjid jin sebab jin tadi dibeat ku Nabi di tempat eta di degan masjid darana masjid jin aya jelema ayeuna boro-boro tatangga boro-boro batur tatangga we di paseaan batu tatangga meuli imah maneh nyeri huntu
tetangga maju dagang maneh muriang batur nyeun gedong manehna pakan tarang teu kahar ti ku si eta geus nyeun gedong deui batur beungharna sia nyeri tarang. Bahkan jelema ayeuna mah tunggu dirarut catang di rum hak juri gue diganggu hayo juri ditewakan karena botol pek ditipikeun. Ditutup pakai cap sudah aman dari hantu. Kalau anda membutuhkan kami carilah kami tim pemburu hantu. Pertanyaan uing, hantu nu ngaganggu maneh nu ngaganggu hantu. Da aing mah tara ngaganggu hantu tara ngaujurig tara diganggu jurig aing baheula babaturan kasurupan kabeh di sakola iwati uing teh kasurupan ku jurig teh sabab jurig ge mikir raja aing cai mah meureun gitu. Jadi kadenya jadi urang mayu balik ngaji ti dieu makin bersatu di pada herang. Amin. Perbedaan yuk kita pandang sebagai sebuah kekuatan untuk menjadikan Islam lebih dinamis di pada herang. Amin. Persatuan utamakan segala-galanya, sebab dengan persatuan semuanya terbangun dengan indah dan rapi, dan Allah mencintai orang yang bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah shaffa, dengan merapatkan barisan, bukan aing-aingan pecengcolan resepeun kanu berjamaah. Allah telep shaffa ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan lalu saling menguatkan antara satu yang lainnya. Perbedaan pandang dengan cinta. Tersenyumlah kepada setiap orang yang kita temui, insya Allah kemaslahatan bakal teraih di pada heran. Jadi laskar cinta, laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang akan merusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Ini ngahulang lagu naon saya eta mah lagu ABG mah judulna Laskar Cinta, nu ngalaguna Dewa. Pak Jujun di segala apal gaul men so what gitu loh. Insyaallah mudah-mudahan we wasilah ya pengawasan, mari kita kembali ke rumah dengan niat ikhlas, dengan hati yang tulus bersih legit kendara gede. Orang diajar di jelema anu menghadirkan persatuan, mengedepankan persatuan, membelakangkan perbedaan-perbedaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua ditatap oleh Allah dengan rahmatnya dan diakui sebagai umat Muhammad yang bersatu padu masuk surga bersama-sama. Jadi sugadna kita babarengan maka surga abdi ti heula ibu paneuri teu naon, atuh meh adil dibalikeun ibu paneuri abdi ti heula teu naon, asa bareng mah intina mah babarengan ka surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tumpak sado kaleuwih panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong so panjang-panjang beuteung abdina kaburu kukurubukan. Buah tomat buah peuteuy tamat euy. Khudz masafa wa da makadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.